Lamun jalma goreng hate hampura moal menang ilmu sabab jelema nu goreng hate mah jujur asa diri pangbogana moal bisa nampak karena ilmu nu sejen. Tapi lamun jelema bersih hate bakal babari kaoncoran jeung kaasupan. Keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngalias. Paingan harta teu nyambeurkeun ka jelema nu kotor hatena keur sangsara wae saban geureuh batur beunghar disebut nyegih. Batur beunghar disebut nuyul. Jelema sangsara hatena kotor maka harta moal nyampeurkeun naha keur sangsara wae loba batur nyeri hate komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Maka kunci hirup adalah hate. Naon hartina baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam. Keur naon tiungna saragam baju saragam ari hate teu saragam hakikatna nu kudu disaragamkeun mah lain tiung lain baju tah eusi hate. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit ka saragaman. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, nabet pasea berarti aya nu teu sarua tah eusi hate mah. Matak nu kudu ku urang diomean lain rarai-rarai anu ieu lain awak-awak nu ieu tapi tah hate ibu wedak pek pake lipstik pek angge make up window pek bae berarti ibu teh dandan ngan kudu bareng jeung amis budi ulah wedak kanal bibir beureum ayeuna haseum pamatu. Batur moal ngahargaan wedak, batur moal ngahargaan lipstik, tapi batur bakal ngahargaan akhlak, maka akhlak sumberna hate nu alus. Well. Pangaosan ieu alus, heueuh alus ngan kudu bareng jeung hate nu alus. Pangaosan alus, hate alus, bubar pengajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, bubar pengajian anger we jeung dulur teu akur jeung tetangga parasea kasalaki nyakar. Nu kitu ladang pengajian pangaosan ingkigna can bareng jeung hatena. Weh.